Nah itu budak teh kemara, namanya areueuh kieu. Teleponan kitu hiji ku aing. Halo? Di mana di mana? Gawat ka dieu ka pos sorangan aing ya batur. Sok dagoan nya. Sok yuk. Assalamualaikum. Wah si Tengku ieu, si Tengku ieu kira kemana-mana soalnya si ieu mah ya. Halo? Bu? Dari mana maneh? Tah pegawaian ngajar silat we hayu. Sekali-kali mah tuh ya KKUA datang cek diajar, jam kobul kumaha. Ulah sok ngomongin gitulah, heeh. Pre sekali-kali mah refreshing. Heeh sok. Tadi dagoan nya, heeh sok. Waalaikumsalam. Refreshing. Jang, ikut. Pamer belum Aing maneh tes di mana, Jang? Mun lapisan. Aing nungguan kesel ya. Duh, mah ka aing teh. Aing tes ngantor Jang. Aya kerau di dia teh. Ngantor naon atuh sia teh, balaga pisan, sombong pisan sem ih. Biasa, pas memberatas ieu ama. Nah, manaon aing maneh Sarjang? Ieu aing sok bubuh pisan sih mah. Kapan eta aing tes ngalakerang ge Jang. Itu di kebon. Wah, atuh cair euy Jang, mana Jang? Aduh, udah kudu tuh Jang. Buat Jang yang udah dia. Buru cair, buru kok aing tinggalun. Hah? Tinggalin di mana? Jujur Jang. Aing udah dia aing ribu. Tunggu aing tinggalun di masjid tadi. Terus modal gitu tuh. Karek meuli pisan. Justru si Agung ya mah. Ah, benar. Di mana hae aing susul dia? Aing naon eta ditunda aku sia tadi. Nalureun ebak, tadi aing tas ngisi di tuh gerajung ini kami Jung. Oh, atuh ku aing dicokotnya. Cek menta sia. Wah, Jung. Capek-capek geus aing menta ka. Ayeuna bungkusna di tujung gerang ngagoler. Karek nang meuli pisan eta. Wah, bener aya euy. Lumayan euy, jatuh di kuburan. Ayo udah jangan. Oh, sok. Jangan. Si musuh boy tadinya. Wah, mantap Meli deui jadinya. Pak enak ieu. Loh, ieu naon ieu? Astagfirullahaladzim siang bodoh ka aing. Ya Allah. Rokok eta teh Jang. Kuntung goblok masuk rumah. Ah, bener-bener siang bodoh ka aingnya.
Udah dompet. Sugan aing heueuh udah teh aya. Kuntung we unggul sia mah. Ah, goblok si aing lulumpatan ke sago gobrot di leuy. Duh, meni harudang. Oh, jangan pohor kok ieu mah geus beak ku aing pake asbak di ditu tadi teh nu anyar mah aya ku yang dibawa tadi dieu jang. Ah, ai sia batu aing mah teh yeuh. Geus capek-capek aing membere kuntung unggul. Buat minta kuat. Oh iya atuh ieu jeung sia kabeh ieu setengan ieu. Ieu. Kuat atuh. Iya bener saya ikhlas ya. Oh ikhlas kok, aing masih beda harga jeung sekar-sekar. Itu isuk ya duh. Astagfirullah, Aisyah. Aing kudu lebih kena eta lah. Astagfirullah, teu hadena. Wi aing teh jieu. Semeran kudu wae ka aing teh gawat teh jieuat. Ya, kop di sia kabeh aing mah karunya geus capek pisan jeung mah kok kitu. Tak kitu. Ya, sanggeut. Tahu kitu sia mah ka aing teh mere kudu. Aduh aing mah bageus. Sok sanggeut buat Guru-guru waduk disampaikeun mah bae. Ari ieu mana eta geus eueuh deui wae sia. Oh, aing poho deui jang. Sebatang itu teh ku aing geula diudun. Ah, benar sia ka aingnya. Kita tadi ku aing ditenggul sia nya lah kuduna teuing. Wah, kabarna, Mang. Da, Mang. Mang, kebaya. Pisan sia tadi Biasa wae sapan aya. Tadi dengan acara Mang nya. Sugan aing serupa jalma. Ai pulau ke mana? Nyaho ka mana? Meureun keur neangan rombotan ieu ditu tadi mana dulu kan keur ngorehan rombotan. Tulen telepon tadi teh. Gawat telepon kemana gawat. Telepon tak kemana gawat. Telepon kumari siapa si pulau mah bukan HP ih. Oh, heueuh nya. Heueuh pan 10 mah boga HP aing poho jang. Heuh dah heueuh aing boga kebaturan boga HP teh kitu tah. Aing suka pusing diteang siga menak pisan ku aing teh. Oh, jang aing inget zaman baheula, kot baheula. Lamun manggil jama teh nakol seeng. Berhubung aya nawa seengna cang make ieu we. Oh, atuh sok bosok. Datang juga Aladin. Sok cang bosok. Oh, datang lah. Oh, udah bisa kowe. Oh, gosok menipat ka peak ieu. Kalau ada komnya. Nah jujur ede deui jama. Sios. Boga kamu jang sejak. Aing kedah woge deket seeng anu manggil aing. Oh, itu sia mah kampungan pisan, batu mah di HP sama can boga HP. Jadi manggil hese, kudu ku botol, pantai ripuh dengan botol lagi. Tadi nama aing teh ye ek nitip ka hayam ek nitip surat kasiakeun ngan heuh hayamna eueuh keur balang siar. Heuh da aing stel ge. Papatong eueuh nu liwat. Yeuh, maneh meuli HP gerak kos urang. Oh iya meulina HP kos nu aing, HP Ang Ocid. Jang. Atuh Ang Ocid mah bapak si gadung jang eta mah. Yo, HP siomay. HP Samsul. Siomay seeng dompet sia mah ieu HP tah. Ada Video call mantap ieu. Tah, Facebook tah. Tah. Dulu yo bebek WA wae tadi deh.
Jang, serang tuh Jang, ini Jang yuk buat. Tahu. Didinya harus sok, kuat. Nah, gua sok. Halo sayang, gimana? Hah? Si Bumi, kayak kadinya mau combro. Ayo kopi-kopi mah. Ya, Si Bumi teh, terus. yang kayak kadinya. Ya, keluar hiji. Waalaikumsalam. Ah, belum bisa. Anjir, Tehnya. dia anak gerak film. Ayo kalahkan. Alhamdulillah. Nah itu jalan mate ke rumah, eta dewah aing diparanggil, ari aina datang dicaroekeun kalau ngomong HP, nak kumaha, gering sugan budak teh. Ah bener-bener yang boga HP, ari nu jauh sinar dareukeun, ari geus deukeut ka dijauhan. Aing meuli aing bukan nama. Bukan nama aing meuli nu pangmahala, bukan nama aku kasan we ASEAN we majikoman, nu jeung we selempak aing bukan nama. Yang lucu piring yang segala nu sagalaan bukan kabuna-buna teuing aing aya udah cuekeun. Kemana sih? Kemana Jang? Kemana euy? Ah dulu. Kena maya kene? Ya, Kau ini muncul mah jika kaleci ka jero. Astagfirullah meureun Jang. Cuma datang ieu mah nya. Da ieu. Gaib we. Kan urang teh kemarin sampai wae murid gunung manehna teh. Ya, meureun naik melihat. Abong cinta kokak. Kumaha makena euy. Lain nempo YouTube na kumaha itu hayang nempo bikin kreator euy. Ayeuna filmna keur ieu ya, ayeuna keur hit filmna ayeuna rame cek betul mah. Kumaha ieu makena nya kana YouTube na euy. Ah, nah aing kudu nanyakeun ka saha nya euy. Nanyakeun ieu teh ke barudak sok ADEC. Tapi dah nu bisa lagi sewen hungkul. Ah, nyakeun ke sewen we kitu. Aing ieu meneh harus ngajual Magicom jeung meuli HP. Aing makena teh bisa, kumaha ieu nya euy. Wen. Kadeo. Naon Jang? Anjay, HP-na anyar Jang maneh. Nang meuli iraha eta Jang. Bener-bener ya, Pak. Ulah Jang bisa lecet. Ah, balaga pisan. Numpuk yuk. Ulah Jang bisa lecet Jang. Ih, mah. Ih, nah eta HP naon noh? Bentukna aneh-aneh teuing atuh. Apa teh? Oh, mana mah Jang tapal ayeuna teh teh haperan keluaran terbaru Jang. Dituna disebutkeun pake ganjal meja. Astagfirullahaladzim, nah eta HP naon teuing coba ini kandang siga asahan. Ah, ai puloh berang beuli teu ceureuh pisan sih mah. Yo, mun ek meuli ka aing ngajak, ku aing pamilihankeun anu kitu. Kuku aing teh PT bingung nih makena ek nempo YouTube ge teu bisa euy. Ek nelpon oge, cik kumaha ieu makena ieu? Mata ki gerak hayekeun nempuh heula ieu HP-na. Wah, ilah HP ya Allah, HP Gusti. Tuda ek hade pake nelpon kumaha sia. Ya SIM lagi eueuh ieu kudu disiman heula. Jung meuli heula Jung. Jung meuli Jung SIM-na Jung. Mah ade atuh ieu mah teu disiman mah. Oh, kudu make SIM. Nah, HP naon? Heeh, make SIM bisa nelpon ya. Ayeuna teh peminggu Jang. Ternyata apal wae peminggu pre budak sekolah ge. Maneh. Ah, peminggu mah kantor polisi ge tutup. Ah, nyokot nu di mah wae nu Bapak. Ya, Jang ayeuna mah kieu. Sok ayeuna pasang heula SIM-na ka imah, heeh. Tang, kela mun geus dipasang, telepon aing, ku aing diasupkeun ieu nomerna heuh. Cing, cong tulis heula nomerna ye. Ngaranna teh di ngaranna teh ku aing teh Haji Wewen. Kade ye ngaranna Haji Wewen tah nya. Aing ek balik heula ayeuna tuh barudak ada raguan di ditu tuh, di pos karunya, heeh.
Iya bener ya aing ka pusulanya. Oh buat tubuh. Ke telepon aing nya. Oh. Isi bapak aing, tapi ya kumaha euy. Masukkeun aja euy. Masukkeun we. Oh, bener euy mah euy, kudu karetan euy. Tah di dieu mah kudu karetan. Nah. Kayak siya nga gero. Aing teh ya Gus, tas meuli HP. Tapi detik sowen kudu make SIM, ngan aing teu apal masangna ya kumaha. Cek nempoan ka dieu. Sim naon ieu? Aisyah bala wae suganjang. Ieu mah sim motor, Jang. Siap mah pisan atuh. Je, kapan detik sowen kudu make SIM, nu kumaha bisa nelepon, eta mah ke SIM bapak urang. Ari sia bolo-bolo teuing. Maksud make SIM teh, SIM kartu HP, kartu AS, Telkomsel. Kitu Jang, lain kartu nu bapak sia nu kieu. Ieu mah SIM jalan, Jang. Tuh araheunana sia mah hirup teh. Oh, kartu SIM. Terus mulanya kudu di mana? Yo, meulina di Raja Desa di tukang asinan ditutup. Loba kartu SIM. Kabina ting sia teh. Meulina di konter, nasi bolo-bolo teuing tuh ka ditutup kasih iko tuh ka Raja Desa. Betul lah, aing meuli we ge. Yo, Jung. Aya geura di pasar asinan di ditu. Iya lamun pulsana bea kumaha ngecekna? Kieu ya ayo bintang, tekan bintang, hiji dua tilu pager. Gampil tinggal pencet ieu we tah. Oh, nu nentu anya, nu nya. Jelema bener. Katrona. Bolo pisan. Bolo pisan. Halo Yang, halo. Aku udah punya HP Yang. Anjay, Kamu di mana Yang? aku di rumah. Di rumah mulu lagi ngapain Yang? Lagi duduk aja. Pengen ketemu tuh, kangen. Ya, Aku kesana ya Yang. ya, aku tunggu. Ya udah ya, Assalamualaikum. Salam. Ih, buah pulsa beak euy. Tapi teh cek konter mau ngecek pulsa bintang hiji dua tilu pagar. Tapi da urang mah bintang nangge eueuh. Oh, pagar nama tapi aya pagar nama euy. Ah, aing ngecek pagar we heula da bintang nama eueuh sen keluar. Pagarna enggeus, berarti tinggal hiji dua tilu. Hiji dua tilu. Ih, tapi oi bintangna encan, kudu peuting piraku beurang aya bintang mah. Ah, aya namanya kaseueun we ge ka pos.
tambah kesel. Wah, si Wawan memanggil, oi. Sambarkan ah. Wah, memanggil si Wawan, oi. Ya wah, itu diangkat-angkat euy lapisan. Kumaha pisan cenah geus bukan HP. Ya, atuh kumaha pisannya. Tadi geus di kartuan, Pak. Heuh ku sia nya. Oh, itu tadi kartuan ku aing ke pasar asing. Mah itu diangkat-angkat jang. Ah, teu pisan meureun. Sugan budak teh teh. Jang, yo asing mah. Eta soran oleh tah. Lo ya lo ya jaman Astagfirullah, aing sia. angkat teh. Aing angkat, aing teh nelpon kita tadi. Ah, ari sia. Pan ku aing teh ditelepon atuh lain angkat. Nah, kalanya nyamperkeun ka dia. Leuweh pisan sia mah geunan meuli HP ge. Leuwehna dasar. Ih, ari maneh kumaha? Pernah tulisan ge mau manggil, lain menelepon aku yang diangkat. Nah sia belat-belat teuing. Aing mau manggil teh telepon teh selalu wae. Leuh ieu lo sia. Geunan meuli HP ge sia teh. Geus picuna ka ditu duruk lah. Musingkeun pisan gini. Nah itu atuh mana bintang nanya. Ih, tapi we hiji itu. Tapi udah kumaha naik nanya. Duh, kumaha naik nanya euy. Tapi aya tar aja ah. Naiknya bukan itu. Jang. Nah, beli HP teh buat aing bisa nih. Tadi ge rek ngasupun kartu ge kalah make SIM bapana ge. Wah, eta jalma. Bae ayeuna kalah mah HP na bisa ngecaskeun teh udah. Cang ieu teh nya. Dari mana nya? Heeh. Karunya bari cung ajarkeun gitu. Gaptek-gaptek ting deng buat Telepon manggil. Manggil kalah datang manehna. Ya aduh. Dalmatan Dasar. Bro nih, mana tuh Jang? Gua. Allah Akbar. Mun teuing Jang. Itu Jang boh jadi. Gitu. Oh, saya tak. Diam. Atuh juga sih ieu beungeutna. Loh. Cek naon di dinya? Di maneh keur naon di dinya loh. Wah, Astagfirullahaladzim batur mah. Aduh, batur mah wayah kieu teh nongkrong ngopina. Ieu kan tataranang kana kenteng. Ai sia, gua turun. Panjang aing teh ngecek pulsa ngeuneuh bintangna. Tadi kan hiji 2 3 geus, pagerna geus di imah. Bintangna jang eueuh yo. Teu beunang-beunang. La ilaha illallah deng sia jang.
Yo, ulah sok ngerating aing, cicing buat kali geura turun ka dieu. Tapi akan ku sorangan sia mah. Ku aing di pematahan sama boloh-boloh teuing geuning. Ah, kena-kena. Pot kata talanang kitu. Lain, kena-kena anak buah boloh ofisial aing jadi kaboboh jelema teh juga. Kunaonnya? Tengah banget tak kitu deh. Gusti, Aisyah. Gua turun. Turun ka dieu yang bejaan. Bener-bener budak. Oh itu jang aing gurunya ayeuna jang. Aduh, Aisyah, aing gue teuing. Guna teuing cai we nyanyekan ka aing tadi teh. Takolan. Aduh, aing kan batu. Mana sih kan? Kira Jauh. Turun batu ya. film macam laprak ya. Ada tapi nyeri.